Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing marurang kali sadayana anu ayeuna kararasan aya di rorompokna masing-masing. Mugi-mugi Allah masih maparin ka urang sadayana dina kasehatan. Nah, alhamdulillah dina dangeu ieu urang tiasa patepang deui dina pangajaran bahasa Sunda. Naon anu bade didugikeun dina pangajaran dinten ayeuna nyaeta urang diajar deui dina bab 4 dina halaman ka-42. Nah, dina halaman 42 ieu pek kuhidap buka heula dina buku halaman 42. Nah, ayeuna urang diajar dina kecap saharti. Nah, dina kecap saharti di dieu teh nyaeta lamun dina bahasa Indonesia nama nyaeta sinonim. Nyaeta naon sinonim teh? Persamaan kata. Nah, ayeuna urang diajar kana persamaan kata. Contohna, lamun kalimah sinonimna ulin. Ulin itu naon? Bermain. Berarti anu sarua jeung dina ulin teh naon? Ameng. Berarti ieu make ngagunakeun make bahasa Sunda lemesna. Lamun dahar berarti tuang atawa neda. Nah, eta nu disebatna sareng kecap dina kecap saharti ataupun dina kecap sinonim. Nah, ayeuna dina contohna tinggal ulin. Nah, berarti dina ulin di dieu teh kecap sahartina nyaeta ameng. Ye sami-sami ulin teh bermain, ameng tuh bermain, cuman ini menggunakan kalimat yang lemesna. Contohna, mah kenging henteu ade ameng karerencangan. Mah boleh tidak ade bermain ke teman. Mah kenging henteu ade ulin karerencangan. Nah, berarti tina kecap ulin di dieu teh aya bahasa Sunda lemesna nyaeta ameng. Pek di dieu aya. Nah, dina contohna nu kahiji diuk. Berarti diuk teh naon? Diuk teh duduk kalau bahasa Indonesiana. Tah di dieu kuhidap eusikeun nyaeta kalimat anu lemesna tina diuk teh naon? Kuring diuk dina kursi. Saya duduk di kursi. Abdi titik-titik dina kursi. Berarti abdi teh saya titik-titik dina kursi di kursi. Nangtung berarti nangtung teh yaitu berdiri. Nah, naon kalimat persamaana? Ayeuna indit. Indit teh nyaeta pergi ataupun berangkat nya indit teh. Nah, nu kaopat balik. Balik teh naon? Pulang. Ayeuna sare. Sare teh berarti nyaeta tidur. Dahar tuh makan. Ayeuna meuli teh yaitu membeli. Naon bahasa lemesna membeli teh? Ayeuna nu kadalapan ngajual itu menjual barang ataupun menjual sesuatu. Ayeuna nulis teh nyaeta mencatat ataupun menulis nya nulis. Ayeuna nginum teh nyaeta minum. Nah, naon tina bahasa Sunda lemesna nginum teh? Nah, ke kuhidap santos ti dieu ieu nu titik-titikna dieusian lebetkeun ka dieu. Nah, ieu kalimah contoh-contohna. Nah, eta anu disebat dina kecap saharti. Jadi kecap saharti teh nyaeta kecap sinonim ataupun persamaan kata. Nah, ayeuna neraskeun deui dina kecap sabalikna. Ai dina kecap sabalikna teh lamun dina bahasa Sunda mah disebatna patukang tonggong ataupun dina bahasa Indonesia mah disebutna teh nyaeta antonim. Antonim teh nyaeta lawan katana. Nya lawan kata. Lamun misalkan jero berarti deet. Lamun misalkannya panjang berarti pondok. Nah, jadi kalimat anu sabalikna. Contohna di dia aya diuk. Berarti lamun diuk mah kecap
sabalikna naon berarti nangtung. Kuring diuk dina kursi, saya duduk di kursi. Didin nangtung deket panto. Didin berdiri di dekat pintu berarti ieu anu nuduhkeun kecap sabalikna. Nah tina di dieu aya pancen keur hidap nyaeta mios pek pirarian ku hidap. Naon ari anu disebatna sabalikna tina mios teh? Ai mios teh naon Pak? Nyaeta berangkat ataupun pergi. Nah contohna enjing-enjing abdi mios ka sakola. Pagi-pagi saya berangkat ke sekolah. Nah kalau pagi-pagi berangkat ke sekolah berarti sebaliknya apa? Berarti sebaliknya adalah pulang. Nah siang nembe titik-titik di sekolah. Siang baru titik-titik di sekolah dari sekolah. Berarti ieu eusikeun kecap sabalikna tina mios teh naon. Kan tadi teh mios teh nyata berangkat berarti berangkat pulang. Enjing-enjing abdi mios berarti sebalikna tina mios teh naon. Nah ini anu kadua mondok yaitu mondok di dia menginap ya, menginap. Pek sabalikna tina menginap teh naon? Ayeuna panjang nya, kecap sabalikna tina panjang teh naon? Nah kayak kuidap eusikeun di dieu teras eusikeun ka dieu. Ayeuna anu kaopatna jangkung. Pek kalimat jangkung teh naon? Berarti nunduhkeun kana jalmi. Ai jangkung mah berarti tinggi. Jangkung teh nya ayeuna teras kana pinter. Kalau pinter itu cerdas ataupun pintar ya. Nu kagenepna nyaeta getol. Getol teh rajin nya. Naon kecap sabalikna tina rajin teh? Lamun ayeuna anu katujuhna nyaeta wanter. Lamun tina wanter teh naon? Wanter teh nyaeta berani. Nah kecap sabalikna dari berani apa? Nah silakan kalian nanti dimasukkan ke sini. Nah ayeuna anu kadalapana ngical. Naon aya ngical teh? Menjual. Menjual berarti barang. Menjual barang ataupun menjual makanan, menjual apa. Nah eta ngical. Terus nu kasalapana dipicen. Dipicen itu dibuang. Berarti kalimah tina sabalikna tina dipicen teh naon? Ayeuna nu kasapuluhna nyaeta menang. Lamun menang itu dapat. Nah menang itu bahasa Indonesiana dapat. Naon sabalikna tina dapat teh? Nah eta dina dangeuh ieu anu tiasa didugikeun, anu ku Bapak tiasa didugikeun nyaeta dina dua pangajaran kecap saharti jeung kecap sabalikna. Kecap saharti nyaeta sinonim ataupun persamaan kata. Kecap sabalikna nyaeta antonim ataupun lawan kata. Nah mung sakitu anu tiasa didugikeun dina dangeuh ieu, mugi-mugi tiasa aya mangpaatna kangge urang sadayana. Mung sakitu anu tiasa didugikeun ku Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.